Alhamdulillah para mitra Mangjaya ya hibara pangduati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nukatuna carios nyambung judulna talaga hideung urang lajengkeun deui etang-etang kanggo hiburan pangbeberah mana atuh mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan aya dina kayan sehat lahir sehat batin da kitu para mitra ai mungguh sehat mah nya duh cek paripaosna dahar karo uyah ge raos bae kitu cek paripaosna para mitra mangga para wargi urang lajengkeun hanca dongeng teh anu judulna nyaeta talaga hideung harita Asmadi parantos tiasa nyangking atanapi nyalehkeun nuka telah kiparinga nah leres atanapi henteu para wargi pertarosan deui bae urang lajengkeun hanca dongengna etang-etang hiburan wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu kocap ke Nyi Puja unggut-unggutan harita teh nyeh seuri tapi teu nyari kalah kamatak maruringkak bulu punuk sanggeus rada lila pok nyarita deui kuring daek narima lamaran Kang Asmadi tapi kudu sanggup nyumpunan 2 syarat nu kudu dijalankeun tereh-tereh naon deui syaratna Nyai mangga geura saurkeun kiparinga ulah ditalian kitu tapi kudu ditunggal janggana kuluna dipake numal talaga nu geus lila teu ditumal-tumal nanti salah tadi Nyai Asmadi kageteun lantaran seeutik teu boga sangkaan yen bakal kitu jadina kuring mah teu salah ucap memang kitu kahayang kuring mun akang bener-bener mikahayang diri kuring mah kudu sanggup atuh nyumponan hal eta nu kaduana Nyai naon kudu sanggup maehan 2 buta nu sok ngaganggu ka jalma-jalma di sabudeureun talaga herang mun geus paeh huluna bawa ka dieu urang pake tumal talaga Asmadi ngahulang lain teu sanggup nyumponan pamenta Nyi Puja tapi kaget ku pamenta nu aneh jeung teu aya rasa kamanusaan jigana teh kamanusa nganggap hayam sabab nyawa teu dihargaan pisan Asmadi memang mikahayang ka Nyi Puja tapi teu tega ari kudu ngorbankeun nyawa sasama hirupna Kang Asmadi urang mah teu bisa lila-lila ngobrol mangga we eta mah emutan mun sanggup buru-buru geura jalankeun mun henteu geura meuli we ka Cilamping teu kedah mipalai ka diri kuring barina oge mending jadi tukang gula we di ditu tong mikahayang ka kuring ai teu sanggup mah. Para wargi sadaya Nyi Puja nangtung bari carita-caritaanana matak nyosok jero atuh puguh we rek asup deui ka jero teh harita Nyi Puja gancang ditemal ku Asmadi reg Nyi Puja eureun deui panon nu cureuleuk melong ka Asmadi estu matak deung deuleueun ieu cenah para mitra deung deuleueun Nyai akang bener-bener miharep ka deui Nyai da ku kituna naon bae nu dipenta ku Nyai tangtu bakal dicumponan syukur ari kitu mah prakatu geura jalankeun Ciparinga geura tigas jangana teuk-teuk beheungna kuring teh butuh huluna tuh diburuan kuring hayang nyaksian gresok Asmadi jadi timbul kapanasaran hayang nyaho kana maksud Nyi Puja nu sanyana lantaran sikap jeung pamentana jauh pisan jeung bareto kawas aya hiji rusiah nu perlu dibongkar Asmadi buru-buru mangku paringga sarta dibawa kaburuan tuluy dilaan talina Asmadi beuki tambah kaheran lantaran ti saprak mamawa paringga teu kungsi kadenge nyarita paringga jiga nu ngadadak pireu teu daek nyarita Nyai akang rek ngajalankeun pamenta Nyai tapi akang oge aya pamenta sangkan adil jeung walatra naon pamenta Kang Asmadi teh mun akang geus nyumpunan sirasi paringga sarta gasil maehan buta Nyai ulah aya di pamenta sabab geus cukup Nyai kudu bener-bener nyumpunan janji kudu daek narima lamaran akang sarta kudu buru-buru ngarancanakeun kawin kuring moal jalir janji kuring moal ingkar tina subaya kuring matara ye luncalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang era atuh kuring oge pok kuring pasti nyumpunan janji asal akang nyumpunan pamenta rek ngajalankeun rek dijalankeun ku akang ayeuna saksian serepet Asmadi ngalugas pedog katempo sesikeutna gagurilap matak paur tapi paringga teu riuk-riuk estuning tenang bangun pasrah malah beheungna disodorkeun ka Asmadi nangtang panarajang ari Asmadi kawas nu poho kana dirina poho kana temah wadi poho kana amanat Aki Juma poho kana sagala rupa hal anu geus kaliwat nu kapikir teh Iwati hayang kawin jeung Nyi Puja siuk nyabetkeun bedog kana beheung paringga beurek kelencang sapat sapisan ana gulutuk teh sirah paringga kadeukeut suku Asmadi tapi barang ditelak-telak horeng si mana horeng lain sirah paringga para mitra tapi hulu monyet nu beureum ku getih
Asmadi menit salangap bakat ku heran. Ret kana badan Paringa geus robah jadi awak monyet. Kurang ajar mun kieu mah aing teh katipu. Nah, ka mana si Paringa? Nganaonan make ngabobodo teh nyo aing ha? Bangsat sia. Asmadi beungeutna geuneuk bakat ku amak. Era ku Nyipuja nu harita nyaksian bari umat imut ngageleunyi. Kang Asmadi kurang waspada. Teu bisa nempo kana kaayaan nu sanyana. Ngat teu sadar yen tadi teh ngagugulung kunyuk. Mun teu ngahargaan ka akang mah tadi geus dibejakeun ku kuring. Yen akang teh mamawa kunyuk meunang ngaborogod. Basa akang nyebutkeun ngaran Paringa oge hate kuring mah mending agik-gik seuri. Cik Nyipuja bari teu weleh nyerenge. Puguh hate Asmadi mending ngaheab panas. Asa diwiwirang ku Paringa nu geus nipu ka manehanana. Nyai, tadi mah bener sira si Paringa deui teh. Lantaran manehna geus teu bisa walakaya, geus eleh jajaten ku akang. Tapi naha ayeuna bet jadi kieu? Akang banget teu ngarti ieu. Kang Asmadi moal ngarti. Lantaran akang mah teu ngagem ilmu sihir, bisi akang teu nyaho ye Ki Paringa teh ngagunakeun sihir dikeun nyelametkeun dirina sangkan teu dipateni ku akang. Tak kitu? Asmadi beuki wirang. Aya paribasa wiwirang di kolong catang cenah para mitra. Nya gede nya panjang. Wiwirang gede jeung panjang. Wah, geus wiwirang gede we luar biasa. Kacida wirangna. Ya para mitra mun lobaan mah warirang. Untung sorangan. Untung kan Asmadi sorangan coba lah mun lobaan jadi walirang para bagi. Lantaran ilmuna asa sahana pun Nyipuja. Sajongjongan mah Asmadi ngahuleng bari ngajingjing bedog. Panon melong ka hulu monyet nu ngagoler hareupeun, getih beureum ngabayabah dina taneuh. Barang keur ngahulang kitu cakakak aya nu seuri bangun anu bunga. Kadenge ti beulah kidul, angang ti imah Nyipuja ngadenge kitu mah Asmadi meni curinghak manehna asa apal kana sora. Ai. Jiga-jiga sora-sora si Paringa ya. Di mana manehna nya? Asmadi buru-buru leumpang ka tebeh kidul. Rek nyusul nu seuri Nyipuja oge nuturkeun. Lantaran ngarasa panasaran jeung hayang nyaksian. Saraog ka sisi talaga di dinya geus nyampak Paringa keur nulak cangkeng. Melong ka Asmadi nu beungeut pias bakat ku heran. Regeureun silih pelong jeung Paringa. Nungul mah aing sabab ilmu aing sia teu kateguh ku si Asmadi. Ayeuna mah aing rek nagih janji ka Nyipuja. Ieu urang kalebay urang kawin tereh-tereh. Ieu nyai. Cek Paringa bari lalengakan ngarasa sugema hate. Paringa montong waka Sukabuma sia sabab aing can rumah saele deuleu. Ya urang tuluikeun sia tahu. Urang rengsekeun ayeuna keneh. Asmadi ngarasa panas hate. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleuh. Mani rarangu kitu nyarita teh nya? Mana buktina sia jago teh ngan sakitu? Asmadi beuki panas hatena. Sabrut narajang ka Paringa akhirna ger tarung leuwih rongkah batan tadi. Duana geus kabandingan ku samarah pada hayang ngelehkeun lawan. Tapi keragot kitu Nyipuja maju misah anu keur tarung reg duanana eureun. Marolong ka Nyipuja nu keur sikep. Nu sikepna babari robah. Aya naon Puja? Naon perlu ngahalangan ka akang? Cek Asmadi bari muraleng sedengkeun Paringa mah molotot baeud. Kuring rek metewat tes nu tangtunya. Pametan nu tadi teu kudu dilaksanakeun sabab geus kanyahoan sagala rupana. Ayeuna mah mun bener-bener mikah hayang ka diri kuring pake rubukeun lah si Paringa. Kuring di daguan di imahnya. Cacap nyarita kitu Nyipuja lumpat ka imahna teu nunggu jawaban Asmadi. Kurang ajar sia Paringa, sia nu ngagokan kana milik aing deuleu. Hayo beakeun kasaktian sia urang ngadukeun jeung ilmu aing. Asmadi kacida amekeunana sabab asa diwirang. Karena tarung deui silih sawat silih jejak. Silih tonjok jeung silih tajong beuki lila beuki ragot sarta pakalangan maju ka sisi cai. Akhirna kucubar Paringa kana cai karlap gabrug dirontok ku Asmadi. Beheung Paringa dicekek. Tuluy dilelepkeun kana cai bari ditincak dadana. Paringa teu walakaya ukur kakejat sukuna wungkul. Sarta babadug hayang leupas tapi Asmadi beuki pageuh nyekekna. Tapi keur kitu Paringa ngadak-ngadak gede tanaga. Awakna guringja tuluy newak beheung Asmadi. Curalit kucubar awak Asmadi jadi dihanap dilelepkeun ku Paringa. Ati roroesan Asmadi teh amekan geus ponok sarta tanaga ngurangan. Wah, silaka aing kasoran. Roh aki abdi tulungan ki. Batin Asmadi jumrit maratan langit. Atuh para mitra sadaya ngoceak maratan jagat sumamat ka aki juma. Bisa gigireun ti eta Asmadi ngarumasakeun salah.
sabab geus ngarempak larangan ti guruna, geus kumawani ngalajur nafsu ngumar amarah akibatna geuninganan ampir eleh. Di dieu karasa nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan. Sanggeus ngarumasakeun salah hati Asmadi tentrem deui, gancang nyebut jenengan Allah sababaraha kali. Barang jeung kitu kurobas tukangeun anu tarung teh aya nu kagurobas torojo 2 buta nyampeurkeun kanu keur silih lelapkeun. Ieu manusia keur nararaon aya di talaga. Dasar manusia jeung gableg boyo. Gumawani los-los ka dieu yeuh. Cek Birawa bari leungeun katuhun urang oas. Ngaragamang kana cangkeng paringga. Kiriwil dijungjungkeun atuh Asmadi salamet, gancang ngaguri nyala hudang, celeng luncat ka darat, papakean rancucut jeung pinuh kuleutang. Paringga jejeritan menta tulung sabab cangkengna dicekel buta. Ukur oresan leungeun jeung sukuna. Mandog sia manungsia mundong aya di dieu. Pelewar paringga dibalangkeun ku Birawa. Ka tengah leuweung korobas ningang kana dangdaunan. Nyangsang kana areuy-areuyan nu ngagayun. Ari Asmadi ngajega nulak cangkeng sisi telaga. Panon mureleng kana beungeut buta nu matak ginggiapeun. Urang manungsa rek nyahaon sia los-los ka dieu hayu. Mantong sia bising dihakan ada-ada ku aing. Aing geus lapar deui. Nampo manusia hayang barang hakan. Tapi lamun sia gancang-gancang mantong sia bari salamet. Jera wanita init tapi Asmadi kalah ka maju ngadeuketan poknanya. Saha nika keur naon di dieu? Ngaranna aing Birawa, nukang nungwan dayaga. Da ayeuna aing mele-meling ka nyane. Mun teu daek ini di ieu tempat ulah kaduhung mun aya kajadian naon-naon. Hayo ini sia ulah cicing di dieu deuleu. Asmadi kerung bari ngusap dada panon mureleng ka 2 buta. Tapi teu ngomong deui lila-lila mah ngaleos ningalkeun 2 buta. Muru ka imah Nyi Puja kasampak teh keur diuk ditepas. Nanggeuy gado bari bingung. Cat Asmadi ungah langsung nyarita. Si paringga dibalangkeun ku buta ka tengah leuweung. Manehna taya harapan hirup, sedeng 2 buta geus taluka akang. Manehna teu daekeun ngaganggu, tak kulantaran kitu unggul akang ayeuna. Teu bisa, janji mah tetep kudu dijalankeun heula. Si paringga kudu rubuh sarta kudu dibawa ku akang hareupeun kuring. Kuluna jawab Nyi Puja tetep dina pamadeganana. Asmadi ngahuleng tapi teu panjang mikir. Jerut turun deui leos ini teh rek nyusul paringga. Ari Nyi Puja ukur neuteuk bari seuri, hatena ngarasa lugina nempo Asmadi nu bener-bener dina ngajalankeun pamentana. Keun sina diaradu sia. Datang tu ka hareupna nu bakal rame. Sarta bakal aya perhatian ti jago-jago kolot nu can barijil. Ku jalan kieu muga-muga siasat aing bakal laksana. Si Lodrapati bakal bijil tina panyumputanana. Milu campur ulu biung kana urusan nu ngarora. Sabab kitu sifatna mun aya nu karaman sok bijil. Tapi ka mana atuh ayeuna nya can aya beja-bejana acan. Ceuk Nyi Puja bari melong ka tebeh kidul. Hatena geus teu sabar hayang geura adu hareupan jeung si Lodrapati, musuh kabuyutan manehanana nu geus lila di arep-arep. Para mitra kaum dangu, heuleut sawatara waktu ti jero leuweung kadenge sora nu pating Kurowo. Di barungku sora nu seah ngaguruh minuhan alas. Kaayaan mata keung jeung geuman kawantu aya di wewengkon Talaga Herang nu sakitu sangetna nu jauh ka pilemuran. Eta sora taya deui lian ti gara-gara nu keur ngadu elmu di tengah leuweung. Paringga jeung Asmadi geus patepung langsung nuluykeun tarungna. Dina akhirna paringga kudu narima eleh lantaran manehna ngagem elmu nu sasar nu teu dipirido ku Allah sedengkeun Asmadi ayeuna mah sadar yen salilana kudu aya dina jalan nu bener sarta ngajalankeun amanat ti Aki Juma. Sanggeus paringga rubuh sora pating jalegur jempe nu seah teu kadenge deui sarta kaayaan leuweung tentrem harita paringga ngalungsar dina akar kiara di sang hareupan ku Asmadi. Asmadi, maneh memang unggul euy. Ayeuna kuring tarima eleh. Lantaran geus teh sanggup ngaladenan pangawasa sia. Berak geura lamar si Puja. Kuring moal rek ngaharu biru. Cek paringga seren sumeren lantaran rumah saeleh jajaten. Syukur mun kitu mah euy.
Sosobatan urang moal pegat sabab anjeun kaburu sadar jeung satria ngaku kana kasalahan jeung kelemahan. Asmadi, sosobatan kapaksa pegat. Sabab kejadian-kejadian nu anyar ieu nu geus karanapan geus ngancurkeun rasa sosobatan nu asli. Kaganti ku rasa sarakah jeung hayang menang sorangan. Tak lantaran kitu. Di semet ieu, menit ieu, detik ieu kahareup leuwih urang paturai. Urang hirup pipisahan. Nambah lalakon sewang-sewangan. Ngan kuring tetep sumpah. Ti mimiti poe ieu turunan maneh jeung turunan kuring teu meunang hiji dina rumah tangga. Sadu lamun anak incu maneh kawin jeung anak incu kuring. Eta kabeh pikeun pangeling-eling kana lalakon urang duaan. Singsa nu ngarempak kana ieu pacaruan kudu daek nanggung akibatna. Sakitu sumpah jeung kayang kuring. Aduh. Kuring aku eleh. Haringa sing eling. Nanaonan make jeung sumpah cara kitu. Eta teh teu bener sarua jeung teu nyaah katurunan. Kumaha mun anak incu maneh aya nu ngajodoh jeung anak incu kuring meureun cilaka. Asmadi banget teu panuju kana sumpahna Paringga. Kencap geus ragrag, niat geus budal. Siduh moal bisa diletak deui. Ayeuna mah geus wae. Teu kudu loba aturan, jigera balik. Geura kawin si Puja. Paringga geus teu beunang dielingan. Sabab geus boga pamadegan sorangan nu kuat. Nakajon ari teu beunang dielingan mah tapi wayahna maneh rek disetorkeun heula ka Nyi Puja keur bukti yen maneh bener-bener geus eleh ku kuring. Asmadi teu nunggu jawaban awak Paringga nu geus leuleus di pangku sarta di bawah lumpat. Muru ka imah Nyi Puja barang geus tepi, langsung nyarita ka Nyi Puja nu geus nyampak di dinya. Nyai, ieu mah serahkeun si Paringga nu geus teu balakaya. Manehna geus rubuh ku akang sarta geus taluk moal daekeun ngaganggu deui ka akang. Nuhun Kang Asmadi. Ayeuna kuring percaya kana kajadian ieu. Sababnya anu dibawa ku akang teh Ki Paringga nu asli. Tapi kuring moal bakal narima kana lamaran akang. Lantaran aya keneh nu bakal ngejadi gangguan nyaeta dua buta nu nyicingan wewengkon Talaga Herang. Mun akang bener-bener miharep ka diri kuring, geura paehan buta teh sarta singkirkeun bangkena kanu jauh. Cek Nyi Puja kawas nu ngahaja ngulur-ngulur waktu sangkan teu tulus narima lamaran Asmadi. Kumaha ari Nyai ieu teh? Pan tadi geus janji yen moal aya pamenta deui asal Ki Paringga geus rubuh ku akang. Nah apa beuli teuing? Nu ayeuna mah lain pamenta tapi mere pagawean ka akang. Na boga rasa tanggung jawab atawa henteu? Lantaran kabagjan urang teh bakal kaganggu lamun si buta nu dua aya keneh di wewengkon ieu. Mangga we sing emot sing lantip. Nah perlu atawa henteu maehan buta teh? Asmadi mikir, dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun manehna teu buru-buru ngajawab. Keur kitu Paringga milu nyarita, hayang nyumbang pikiran ka sobat nu hayang kawin. Asmadi, maneh ulah loba tatanya sarta teu kudu rewel. Asana moal mata kerugi euy mun maneh ngagugu kana kahayang Nyi Puja. Sabab ayeuna mah geus resmi milik maneh. Moal aya nu ngaharu biru. Teu hese maehan dua buta mah lantaran maneh teh sakti. Prak jalankeun. Kuring milu ngadoakeun tapi kuring bebaskeun heula rek balik. Nuhun Paringga. Kanyaah maneh ka tarima pisan tapi kelanan euy. Urang tanyakeun heula ka Nyi Puja nah meunang balik atawa henteu. Asmadi neuteup ka Nyi Puja nu diteuteub miheulaan nyarita. Ieu sina balik da kuring mah teu butuh ku Paringga. Putus teh ku Kang Asmadi nu gagah sakti. Tah kitu geuning Paringga, maneh bisa balik ayeuna euy. Syukur kuring amit. Teu panjang pikir lewas Paringga indit ningal kenuduaan. Lempang salse teu rarat-reret deui ka Asmadi. Paringga balik bari mawa hate sedih lantaran hasil tatapa tahun-tahun taya hasilna kabeh eleh ku Asmadi. Ari Asmadi jeung Nyi Puja harita teh arasup katepas gek dariu kalayan tenang. Samemeh aya nu nyarita kurunyung aya nu datang. Oreng Mang Karji jeung Mang Uhyi nu geus hasil maling mojang. Uguh Nyi Puja bingung lantaran datang teh nuduaan. Datang nuduaan teh kanyahoan ku Asmadi. Sampurasun. Mang Karji uluk salam sup katepas. Mang Karji langsung bawa ka tukang. Sina sare heula di kamar engke urang ubaran. Nyi Puja nitah ka tukang bari ngiceupan. Untung Mang Karji jeung Mang Uhyi surti duanana teu loba tatanya. Tuluy ka tukang bari mayang hiji mojang nu ngalempreh teu empes-empes. Tapi najan bari jeung kitu keukeuh nimulkeun kacurigaan pikeun Asmadi, ngadatangkeun tanda tanya dina hatena. Teu kudu kaget, Kang. Eta mah dulur misan kuring nu ngahaja dibawa ka dieu rek diubaran, maneh teh gering aya nu ngabaruang cenah bejana teh. Cek Nyi Puja ngabohong.
nerangkeun alasan anu lain sanyana sangkan Asmadi teu loba tatanya. Saha ngaranna Nyai? Jeung naon dikasakitna? Hari ngaranna Mas Sarti cenah bejana teh. Panona teu bisa nempo. Tapi keun bae Kang lah. Teu kudu dipikiran. Ayeuna mah urang ngabadamikeun pilampaheun urang we. Nah kumaha lamun geus kieu? Naon nu baris dipilampah ku Akang? Nyi Puja teu boleh ngahalangan sangkan Asmadi teu nanyakeun urusan Nyi Mojang lantaran nu sanyana mah Nyi Puja sorangan canyaho. Nah saha Mojang nu bieu da puguh ka karadatan. Kieu Nyai, Akang moal loba aturan. Sabab ka dieu lain kasakali sarta paniatan jeung maksud geus dibejakeun ti baheula keneh. Akang gahasil nyumponan ka hayang Nyai geus laksana ngelehkeun Ki Paringga. Taina kari nampa jawaban ti Nyai, nah harek narima kana panglamar ti Akang atawa moal. Sabab Akang teh bener-bener miharep ka diri Nyai. Hayang hirup babarengan kacai jadi saleuwih ka darat jadi salogak, nambah sagara rumah tangga. Teu aya alasan keur kuring mun kudu nampik teh Kang. Sabab kuring teh hayang ngaretak ciduh moal jalir janji. Tangtu we lamaran ti Akang teh ditarima pisan ku kuring teh tapi. Nah make aya tapi keneh. Naon kakurangan Akang? Asmadi ngarasa heran. Hate was-was bisi niat teu laksana. Kieu Kang, soal lamaran teu aya masalah naon-naon sabab bareta oge geus asak janji. Yen kuring rek narima mun Akang geus nyumponan pamenta kuring. Taina kuring rek nemerakeun kasusah anu gekaranapan ayeuna. Sabab moal waka bisa kawin, lamun urusan kuring can rengse. Jadi putusanna teh kieu. Lamaran ditarima ngan urusan kawin moal waka ditangtukeun ayeuna, tak kitu Kang. Cek Nyi Puja nyarita jiga nunya. Padahal ukur alasan bungkul. Akang dangdunya tujuan asal alasan kaharti ku akal. Nah naon nu jadi halanganana pok caritakeun. Tadi geus dicaritakeun ku kuring teh. Kuring teh ngarasa teu aman jeung teu tentrem lantaran di wewengkon Talaga Herang aya buta. Kadua buta teh nucahkeun ka kuring teh lantaran keur aya nu dipikiran. Kitu pancen hirup can kalakonan amanat kolot can kalaksanakeun kitu tah. Oh nya naon atuh geura sok caritakeun. Kuring teh keur neangan hiji jalma anu ngaran Lodrapati. Eta manusia teh kacida jahatna. Lantaran geus mateni indung bapak kuring. Ari kuring bareto geus kadal janji moal waka kawin lamun can laksana males kanyeri ka si Lodrapati. Moal waka boga salaki mun can hasil modaran si Lodrapati. Tak ieu nu jadi halangan teh Kang. Kumaha sanggup ngabantu sarta sanggup ngadagoan? Asmadi ngahulang. Manehna mikir dalila lantaran omongan Nyi Puja teh asa dijieun-jieun. Diaya-ayakeun keur nyieun alasan. Asmadi teu ngedalkeun pamikir kitu pok nyarita deui. Akang sanggup. Asal Nyai kudu janji yen moal jalir janji. Urusan musuh babari, Akang sanggup pikeun ewakna. Sarta sanggup neangan nu ngaran Lodrapati. Nuhun atuh Kang, nuhun pisan. Mun kitu mah teh kuring teh regreg. Lantaran asa aya gunung panangeuhan. Ari salajengna kieu Kang, samemeh mikiran waktu kawin. Akang kudu mayahan heula 2 buta. Tuluy neangan si Lodrapati. Mun si Lodrapati geus beunang, ulah waka dipaehan tapi kudu dibawa ka dieu. Lantaran kuring hayang mateni ku leungeun sorangan sarta aya nu rek ditanyakeun ka manehna. Tah kitu mamenta kuring teh. Muga-muga Akang sing bisa ngajalankeunana. Ya. Tapi najan teu laksana ge lumah lamaran mah diterima lain. Lantaran ieu teh lain mangrupa syarat ukur ngabantu Nyai Wungkul ban. Bener kitu Kang. Teu kudu salempang sabab kuring moal narima lamaran ti nu liat. Da geus jadi milik Akang. Ngan urusan kawin moal bisa ayeuna satungtung si Lodrapati can beunang. Mun kitu carana mah Akang amit rek mayahan 2 buta. Jeung rek neangan si Lodrapati. Asmadi nangtung geus saged rek imit deui. Bral geura miang Kang, kuring moal waleh ngadoakeun. Sanggeus tarap ti Asmadi ini rek ngajalankeun tugas ti Nyi Puja. Nemongkeun kabela kabebene Asmadi katipu lantaran nusanya nama tujuan Nyi Puja teh lain kitu sabab ukur ngulur-ngulur waktu. Saditinggalkeun ku Asmadi Nyi Puja ngagerwan badegana nu 2 torojo 2 nana nyampeurkeun. Gugek dari ukso panaker sedengkeun Mojang nu tadi dibawa geus digolerkeun di hiji kamar. Di mana meunang teh Mang Karji? Saha ngaranna? Langkung dipayun manganuhunkeun kana kaweningan galih Nyai. Nutos maparin hampura ka Mang Duaan salajengna mangke parantos hasil meunangkeun hiji Mojang kawitna ti lembur nu jauh. Ari ngaranna Nyi Erah tak kitu Nyai. Syukur Mang Karji. Kuring greg-greg ai namanya. Ari sabab pangabutuh kuring bakal kacumponan deui. Moal mata kahariwangkeun nu penting mah. Ngan Mamang Duaan perlu nyaho
yen pamono tadi taya deui Iwati Asmadi nu mikahayang ka kuring. Mamang duaan kudu hati-hatinya. Sabab manehna gagah sakti mandraguna, kuring ge teu sanggup ngalayanan pangawasana. Jeung deui mamang duaan kudu waspada sarta kudu bisa nyimutan sakahalih rusia kuring. Ulah kanyahoan ku manehna. Malah mah mojang anu beunang tadi ulah kanyahoan ku manehna. Tak kitu mamang. Ari mang mah salamina ge moal oleh tumut kana kapala Nyai. Bargi hirup sareng pati mang kanggo babakti ka Nyai. Tema Mang Karji nyarita tadas satuhu kana parentah dunungan. Sanaos mangga kitu pisan Nyai sedang tumut kana kapala Nyai. Nuhun mang kuring percaya kana ucap-ucapan mamang duaan. Jung geura heula ayeuna namanya engke mun kuring rek nitah ka dari deui. Geus kitu mah Mang Karji jeung Mang Uhyi pating laleos ka dapur. Rek ngaririhkeun ka cape sabada ngalakonan gawe Mang Uhyi tuluy ngubaran tatu nu can cager pisan. Tuna heula lampah Nyi Puja jeung badegana ayeuna urang malikan carita nu geus katunda. Nyatana lalampahan sirana nu gagal ngintip Nyi Puja. Ari nu sabab di wewengkon Talaga Herang aya 2 buta nu ngaganggu kamanehanan. Para mitra kaum dangu, akhirna sirana mutuskeun yen maksudna rek nepungan deui Aki Salmawi anu aya di Gunung Mandala. Barang tepi kanu dituju sirana langsung muru ka imah kasampak ti Aki Salmawi keur ngabaheuhai diuk dina golodong. Bari mawa udud padudan haseup mulek ka luhur. Punten ki ieu kuring balik deui ka Aki, ceuk sirana bari nyampeurkeun. Gek diuk dina golodong gijireun Akina. Ay, nah make balik rana. Geus hasil nalungtik si Puja teh. Jeung kumaha kaayaan di ditu teh atuh? Aki Salmawi tumanya. Bari hatena heran lantaran nempo sirana bangun geumpeur. Ki, pagawean kuring can rengse ki, malah can aya naon-naon pisan. Sabab kaayaan di Talaga Herang teh teu aman ki. Teu bisa jongjon dina nalingakeun si Puja teh. Boro-boro bisa untap intip sakalian cicing ge hese. Sabab di ditu aya 2 buta garalak teh ki. Aya buta? Nya ki buta? Hehehe. Kawas budak nyarita teh. Maneh mah make jeung nyebutkeun aya nu kitu patut. Teu percaya ki mah sabab buta teh ti mana losna atuh kadinya. Bohong meureunnya jang mah ujang mah. Aki Salmawi teu percayaeun omongan sirana dianggap heureul. Demi Allah ki. Ini tuh teh aya buta 2. Kuring moal kumaha wani ngabohong ka Aki sabab Aki teh guru kuring, kolot kuring jeung di tuturus kuring piraku kudu ngabohong ka guru jeung ka kolot ki. Sirana tandas nyaritana hayang dipercaya ku Akina. Oh cing atuh caritakeun lalakonna ka Aki. Nya kumaha cenah atuh teh? Ieu lalakonna teh ki. Rekdek sirana nerangkeun pangalaman di Talaga Herang. Kabeh diterangkeun taya nu kaliwat atuh geus ngadenge kitu mah Aki Salmawi percayaeun pok nyarita kitu. Oh mun kitu mah Aki ge percaya aturana. Tapi kumaha maksud ujang ayeuna jeung naon sababna balik deui ka dieu? Na teu sanggup ngajalankeun tugas ti Aki. Ki, kuring ingat kana amanat Aki yen bejuang teh cukup ku wawanen jeung semangat hungkul, tapi oge ngabutuhkeun katalitian jeung katartiban. Sangkan hasil bari salamet. Tak kulantaran kitu kuring teh teu bisa gagabah ki sabab hasilna hayang nyugemakeun bari salamet. Pangna datang ka Aki rek menta bong-bolongan jeung pituduh. Nah kumaha kuring teh lamun ngareupan buta nu gagah jeung galak. Kuring teh sanggup paehanana ki, lamun buta teu dipaehan kuring moal jongjon ngintip si Puja. Aki Salmawi ngahuleng. Pikiran omongan sirana sanggeus meunang putusan pok nyarita leuleuy jeung antare. Rana, pamikiran maneh teh bener. Maneh kudu hati-hati jeung waspada lantaran eta 2 buta teh lain buta samaneh. Maneh moal kuat lamun kudu maehan lantaran lain bagian maneh teh. Ayeuna mah kieu we. Maneh kudu neangan iteuk si kalayar sarta kudu sanggup nyabutna. Da eta nu baris mampu ngarubuhkeun si buta nu 2 kitu dah. Si kalayar iteuk nu dibawa ku Mang Sarmo ki. Bener. Kudu diteangan ku maneh jeung sing beunang. Mun geus kapibana,
baik gunakeun keur ngalawan eta buta. Ari mangsar mah geus aya ka dieu ge. Ya tapi da teu lila manehna ini teuy rek nyangan guru nu leuwih luhur elmuna. Sangkan bisa nyabut si kalayar cenah. Manehna oge kudu nyangan guru deui maneh oge. Ngara bisa mibana eta itu kitu taharana. Barang ngadenge omongan Aki Salmawi kitu. Sirana ngakuleng bakat ku bingung lantaran bakal namahan pagawean. Mangkaning geus hayang buru-buru ngarengsekeun urusanana hayang laksana ngancurkeun Nyi Puja. Tapi akhirna mah sadar yen sagala rupa pamaksudan oge perlu waktu pikeun ngahontan. Kok sirana nyarita deui. Nah, lamun parentah Aki sarupa kitu mah kuring ge moal mungpang kana pituduh ti Aki. Tapi lamun iteu geus kapimilih ku kuring nah kudu kumaha matakeunana Ki? Carana wah kumaha kaayaan we rana. Ngan anu penting mah iteu teh kudu bisa ngungkulan mun-munan buta. Ku jalan kitu insyaallah eta buta teh bakal rubuh. Sarta moal ngaganggu ka maneh. Da kitu muga-muga sing hasil we kalayan salamet. Kumamun kapiheulan ku Mang Sarmo, Aki mah teu bisa nyebutkeun eta mah gumantung kana kaayaan. Sabab maneh jeung Sarmo pada-pada boga kapentingan pribadi. Nu taang tu bakal aya halangan saeutik nu bakal jadi gogoda kana pagawean. Kamana Mang Sarmo teh inditna Ki? Nyaho kemana-mana nama Aki mah bisa nuduhkeun. Ngan ku Aki dituduhkeun kadaya luhur we, bisi maneh hayang nyobaan kadinya mah jigue ka itu. Cek Aki Salmawi dari anaker. Ari hatena ngarasa hariwang sok sieun maksud sirana teu kalaksanakeun. Sabab asal wapisan gogodana. Nya lamun kitu mah kuring moal lila cicing di dieu Ki. Ayeuna pisan rek miang pikeun neangan guru nu jumhur. Permios Ki, sirana cengkat. Tuluy munjungan ka Aki Salmawi. Nam geura inggit yang wayahna sing sabar jeung tawakal lamun urang kaya kahayang jeung boga tujuan. Mewang sok loba halangan harungan tapi teu kudu salempang sabab pikeun jalma nu sabar jeung kuat kayakinan kana diri mah. Tangtu dina hiji waktu bakal hasil. Nuhun Ki, muga-muga we sing hasil Ki. Sanggeus munjungan sirana ngaleos. Ini deui hatena ngarasa bingung lantaran can loba pangalaman jeung kurang kanyaho aturada seunggah rek lumampah teu boga tujuan nu pasti. Ari Aki Salmawi ngarasa salempang nempo kajadian kitu sabab aya dua buta di sisi Talaga Herang teu kasawang ti samemehna. Akhirna Aki Salmawi ngajurungkeun ka sirana sina indit neangan guru nu anyar supaya bisa namahan luang jeung pangalaman. Wayahna jangrana pun budak keneh. Maneh kudu loba pengalaman, kudu loba diajar, kudu getol ngulik ilmu jeung pangarti. Sanya nama Aki ge hayang buru-buru nempo hasilna. Nah kumaha si Puja teh nu sabenerna atuh. Tapi kaayaan teu ngidinaan kapaksa hidup kudu jarung laku. Cik Aki Salmawi bari melong ka sirana nu beuki lila beuki jauh, ningalkeun pencelot Gunung Mandala rek neangan guru anyar. Kabat lampahna sirana para mitra sadaya manehna ngider ka unggal desa. Maluruh ka unggal lembur neangan jalma nu gagah sakti mandraguna, nu luhur elmu jembar ku pangabisa di unggal lembur tatanya tapi can manggih nyugemakeun. Kana hate teh sabab jalma sakti teh teu aya di pilemburan. Dina poe katujuh sirana lumampah nyorang jalan satapak. Nu nanyak rek ngajugjug ka hiji lembur nu aya di pagunungan. Harita kaparengan panas poe atuh hawa meni moreret matak bayeungjang, matak koreang lumampah jeung waktosna ka Bujeng Seep. Koreang lumampah jaba waktosna ka Bujeng Seep deui para mitra. Dina bagian ka 34 mah cekap deui ka dieu heula nya. Mangga wilujeng kantun bae.